saya mega ngahalangan kagagas deui ngadenge zorat tongere waci geus burit tongeret ilang sorana hate sok rusras inget ka zaman katuka kagagas deui ngadenge sorat tongeret 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 hayang direret tongeret hilang sorana waci geus burit tongeret reang sorana bir angin nebakana danggaunan kagagas deui ngadenge sorat tongeret aduh asa jauh paninengan gitu nanah kan menuju manco daerah Cibuluh Cenangerang kayunan DP masing-masing di SMTP eces bisa sore kamari tongeret sadana awe langit nubeng ras taya mega ngahalangan kagagas deui ngadenge sorat tongeret wanci geus burit tongeret ilang sorana hate sok rusras inget ka zaman katuka kagagas deui ngadenge sorat tongeret tongeret hayang direret tongeret hilang sorana wanci halodo tongeret reang sorana kagagas deui ngadenge sorat tongeret 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 hayang direret tongeret hilang sorana
Masih dina acara Calung SMTV Eces pisan. Mantep. Jadi dina acara Calung SMTV ECS pisan. Kompak. Lain ieu rek. Ieu Jang. Kulan. Kamari kan geus ulang tahun. Pak Ujang, iya Ujang nih. Jadinya Ujang. Ujang karma eta Ujang naon? Ya Ujang. Ujang Amor. Virus. Oh, Ujang virus. Alah. Iya, lain. Jang. Lain. Naon? Lain. Cici Lain naon? Lain naon? Iya ngobrol jeung ieu. Ujang. Nya. Pan di daerah Hui nya. Nya. Ngirim teh Hui ka Ipok. Tuh. Ngerakeun atuh. Boseneun. Ningali SMTV maksudna teh ka SMTV. Ningali beungeut tage boseneun, komo ningali huina. Oh, Tuh, cek Ipok mah teh bosen. oh nya. Can dikirim. Kayak ira-ira kirimnya Jang. Iya. Hiji ge teh nanaon? Iya. Teu rugi pan hiji mah. Teu. Ya, rek kirim ka saha? Ngintun lagu, ngintun. Ngintun mah kuana mah Cilemu sa Cilemu, Cinangarang sa Cinangarang ka Dengyang Jagat anu diaci dimasuk. Oge ka Cikanang khususna ka Bukadus, ka Basumpena sareng Makemo, sareng emana Makemo, sabab ku anakna mah teu aringet. Teu ingetan teu dikiriman, keur manco ieu teh. Ku anakna mah teu anak sadua-dua teu ngiriman. Mata kiriman sok. Oke tergantung ke Majalengka sama Majalengka ka Pak Emak pokoknya mah prung eta. Ka Baiwokum, oke ka Bantar juga ka Pak Dedi. Terus ka Parputpora, ka Pak Oyo. Oke ka Odi Pales nya Odi Pales. Oh iya. Ya, spesialna ka Incu ka Rara wilujeng ngadangkeun aki ieu. Jang anu kudu loba di eta mah kan itu Bandar Hui hungkul anu kudu dikiriman eta pasti bakal nitip ka Ujang. Nya bos Adi, aya bos Deglo, aya Bapak Haji Ayut. Bos Isur. Bos Lim. Bos Anim. Hayang eta, hayang Hui bos Anim maka dia ngirimnya ke kasih. Iya. Gitu. Nya puci mah teh eta Yusuf Supri. Yusuf, Pak Yusuf. Aya sia di Cilemu oge di Pangkalan, aya bos Petet. Bos Petet? Aya. Ai bos Petet eta bos naon bos Petet? Oh nya panonna Petet tukang goong. Nya nuhun. Siap, Tawis kitu nya nuhun. Beres. Ya hiji deui ya. Kanu fisik wae mah mah. Iya penjaga gawang. Assalamualaikum Can heuh. Ye encana naon? Bener. Tadi ditanya Sareng saha? Abdi Wasta nuju alit atawa mitos ayeuna atas ageng. Keheula. Anu ayeuna. Anu Keur ngora teu ayeuna geus Aya anu alit, anu alit. anu alit mah abdi teh Ujang Daryana. Upami nuju remaja ieu nu disebutkeun Ujang pelak teh ieu. Ujang pelak. Ayeuna tos aki-aki janten Abah Uu. Ke Ujang salira teh linggih di mana? Anu ayeuna anu kapungkur leungih teh. Aya lieur. Anu di nu ngora, anu di nu kolot. Lan nu ayeuna heula, nu ayeuna di mana? Anu ayeuna simkuring linggih di Dusun Pangkalan RT 2 RW 4 Desa Cilembu. Anu kapungkur? Anu kapungkur mah anger we di dieu. Anger. Sok kintun atuh ka Bandar Hui. Alhamdulillah sate acana ka Bandar Hui pangitanya. Sok sanaos simkuring ayeuna didamelkeun janten penjaga gawang. Gagentos Teja Paku 7 Paku Alam. Iya. Panginten simkuring bade ngintunan langkung ti payun Kapun Bojo. Anu mancu di rumah. Kapun Bojo. Mohon Umi Dede Hodijah anu geulis sadunya. Allah. Pun Bojo. Teras kapun anak. Pun anak ta. Pun anak panginten anu pangageungna Neng Rosi sareng putrana pun Incu. Sareng anu kadua anu aya di Ciakar Jang Dadang sareng istrina oge pun Incu. Anu katilu Neng Nina Nur Hidayah gitu. Anu kaopat urang Ciboled Ujang. Oh, Ciboled. Mohon cenah Bah Aca, Manyai Paraji, Bah Reruk, Pak RW Domo, Pak BPD, hoyong dikintunkeun Pak Lurah Cilembu. Oh, Lurah Cilembu. Pak Asep, Pak RW na, Pak RT na. Oge Bos Hui. Bos Hui. Pak Haji Anim. Eta Bos Hui Pak Haji Anim. Teras Pak Haji Ujang di ditu tuh, nu di Cijolang, Pak Haji Ujang Jaman. Bos Hui. Hayong dikituna. Iya, Pak Haji Isur. Nuhun ah. Oke pun Adi, pun hiji deui. Sok hiji deui saha?
pun lanceuk Abah Dudung cenah hoyong dikintun. Naroskeun cenah ai Pak Ujang Amor teh urang mana? Urang Bagina cinta Ujang Amor mah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMTV ECS. Benar ya nya. Lain geus kitu. Ieu ngobrol-ngobrol tentang Kumaha non Cilembu, hui Cilembu. Era lamun urang Cilembu lamun teu ngirim ka dieu engke hui Cilembu ka dieu deui nya. Ngirim ke Ieu mana? dipromosikeun. Nya ka SMTV. Apaan acan? Nya encan. Terus? Oh jang urang-urang jang Oh, truk. gitu. Gitu. Ya wajar we, gitu ya, orang Ya, Cilembu. ayeuna saha anu bade kapayun anu bade majeng bade ngawi saha? Mang Odi, Mang Itu Odi. Mang Odi. Mang Odi, Odi itu nu mana? Tah, eta. Oh, ieu nu jangkung. Oh, Yo, iya. Mang Odi. Lagu naon Mang Odi? Saha anjeun sore teh cenah. Saha anjeun. Yo, Mang Odi. Dina judul lagu Saha Anjeun. Orang kaos rapiwannya siap. Ku nembe tepang, ku nembe pangi, sareng salira, saha anjeun, manis imutna, sae rupina. Ku hoyong kena saha anjeun duh aduh saha amina salira kagungan saha gelis teh kabina bina aduh 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 saha anjeun saha nu saha anjeun mana nu mana lengur anjeun saha nu saha anjeun hoyong terang ka bumbina nah saha nu gaduhna saha anjeun. Gitu dan kabar kesadayana kabar ke SMTP anu nuju manconya. Ku nembe tepang, ku nembe panggi, sareng salira, saha anjeun, manis imutna, sae rupina. Ku hoyong kenal saha anjeun duh aduh saha namina salira kagungan saha gelis teh kabina bina aduh 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 saha anjeun saha nu saha anjeun mana di mana
saha nu saha saha anjeun hoyong terang ka bumina naha saha nu kaduna saha anjeun saha nu saha saha anjeun mana di mana